Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Nun demi kalam jeung saniskara nu kumaranehna ditulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Maneh Muhammad ku nikmat pangeran maneh lain jalma gelo. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Jeung saestuna pikeun maneh nya-nya ganjaran anu taya kendakna. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jeung saestuna nya-nya akhlak maneh teh agung. Fasatubsiru wa yubsirun. Nya maneh bakal nyaho turta maranehna oge bakal nyarahon deui. Bi ayyikumul maftun. Saha anu gelo ti antara maraneh teh. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saestuna pangeran maneh teh nya anjeunna nu langkung uninga saha anu sasar ti antara jalmana sarta anjeunna anu langkung uninga ka jalma-jalma anu meunang pituduh. Fala tuti'il mukadzibin. Ku kituna maneh ulah nurut ka jalma-jalma anu ngabarohongkeun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Jeung maranehna miharap upama maneh leuleus jejer nya maranehna oge bakal kitu. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jeung maneh ulah nurut ka saban-saban jalma tukang sumpah, tukang ngahina, Hammazim masya'im binamim. tukang nyawad anu kaditu kadieu ngupat ngarina, Manna'il lil khairi mu'tadin athim. tukang ngahalang-halang kana kahadean, tukang ngaliwatan wates wangen, tukang ngalampahkeun dosa, Utullin ba'da dzalika zanim. tukang kasar jabati eta teh jahat deui. An kana dza malin wa banin. Sabab saestuna manehna teh loba harta turta lobaana. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Upama ka manehna dibacakeun ayat-ayat kami pokna teh eta mah dongeng-dongeng jalma-jalma baheula. Sanasimuhu 'alal khurtum. Kami bakal nandaan manehna dina cukang irungna. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Saestuna kami geus maparin cocoba ka maranehna saperti kami maparin cocoba ka jalma-jalma anu boga kebon nalika maranehna sumpah yen maranehna bakal mupu bubuahan ti kebon subuh-subuh. Wala yastathnun. Sarta maranehna moal nyesakeun. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Nya eta kebon teh katarajang kubalai ti pangeran maneh sabot maranehna sarare. Fa asbahat kas-sarim. Nya jadi weh eta kebon teh lir tutung geheng. Fatanadaw musbihin. Barang subuh-subuh maranehna ting carlu. An yaghdu 'ala harthikum in kuntum sarimin. Bragera arendi ta kebon upama arandika rek marupu bubuhan mah. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Nya jung weh maranehna arindit barijeng ting harewos. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Dina poe ieu jalma miskin sangkan ulah asup ka kebon maraneh saurang oge. Wa ghadaw 'ala hardin qadirin. Jeung maranehna gesat-gesut arindit kalawan rerencepan padahal maranehna teh marampu. Falamma
فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Tapi barang maranehna nenjo kebona eta, pok maranehna ngomong, gening urang teh kalangsu. بل نحن محرومون. Malah urang henteu mupu naon-naon. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Pok jalma anu adia ti antara maranehna nyarita, naha lain kaula geus nyarita ka Arandika yen kacidahadena upama Arandika ngamaha sucikeun Allah. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Pok maranehna ngomong, maha suci pangeran abdi sadaya, sayaktosna abdi sadaya teh darolim. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Tuluy weh antara maranehna silih cawan. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Pok maranehna ngarucap, duh cilaka abdi sadaya, sayaktosna abdi sadaya teh jalmi-jalmi anu ngarempak wates wangen. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Mugi-mugi bae Gusti maparin gentosna anu langkung sae tibatan eta ka abdi sadaya, sayaktosna nya ka Gusti abdi sadaya miharep. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Tah kitu siksaanana teh, tapi siksaan akhirat meleuwih rongkah upama maraneh nyarahoma. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Saestuna pikeun jalma-jalma anu tarakwa sawarga naim ti pangeran. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. Nah kami teh bakal nyusahkeun muslimin saperti jalma-jalma anu daroraka. ما لكم كيف تحكمون. Kumaha ari maraneh geuning kitu netepkeun hukum teh? أم لكم كتاب فيه تدرسون. Atawa maraneh boga kitab nu sejen anu kumaraneh diulik, إن لكم فيه لما تخيرون. anu dina eta eusina teh kakandung pilihan maraneh keur maraneh. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. Atawa naha aya pikeun maraneh janji-janji nu paheut jeung kami nepi ka poe kiamat yen saestuna bakal dicumponan saniskara anu kumaraneh ditetepkeun hukumna. سلهم أيهم بذلك زعيم. Tanyakeun ka maranehna saha ti antara maranehna anu tanggung jawab kana perkara eta. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Atawa naha aya di antara maraneh sarekat-sarekat nya geura datangkeun sarekat-sarekat maranehna teh upama maranehna jalma-jalma anu bener mah. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Dina poean maranehna garosingsat poean kiamat sarta maranehna diuar supaya sarujud tapi maranehna teu bari saeun. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Panenjona tarungkul turta maranehna pinuh ku kahinaan, padahal waktu di dunja maranehna diajak kana sujud bari jeung maranehna teh calageur. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Ku kituna sarenkeun bae ka kami nyiksa maranehna katut nu ngabarohongkeun ieu pidawuh. Kami bakal nyiksa maranehna satahap-satahap nepi ka maranehna hanteu nyahoen. وأملي لهم إن كيدي متين. Jeung kami ngaganggayong maranehna saestuna rencana kami teh
kuat. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون Atawa naha maraneh menta upah ti maranehna nepi ka maranehna ngarasa berat mayarna. أم عندهم الغيب فهم يكتبون Atawa naha maranehna boga ilmu goib anu ku maranehna dikitabkeun. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم Nya masing sabar kana hukum pangeran maneh jeung omat maneh ulah jadi saperti Yunus anu ditereuy ku lauk eta basa manehna ngadoa sarta manehna keur bingung. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم Lamun seug manehna hante disusul ku nikmat pangeranna mah tan wande manehna ngagoler di basisir dina kaayaan hina. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Tuluy pangeran milih manehna nya manehna dijadikeun ti antara jalma-jalma anu saroleh. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون Jeung meh wae jalma-jalma anu kalupur teh ngagulingkeun maneh Muhammad ku polototna nalika maranehna ngadenge panggeuing sarta pokna saestuna manehna teh jalma gelo. وما هو إلا ذكر للعالمين Padahal eta Quran teh taya lian pikeun panggeuing sakabeh alam.